Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Alhamdulillah. Mugi-mugi hidup sadayana satrasna dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hidup sadayana insyaallah dina dinten ayeuna urang sadaya patepang deui sareng pangajaran bahasa Sunda sareng Borena insyaallah di kelas 5. Hidup sadayana satu acana urang lebet kana saterasna tujuan diajarna tanapi tujuan pangajarana nyata diharepkeun siswa bisa nyebutkeun kecap-kecap anu kaasup kana istilah kaulinan. Janten harapan tina pangajaran ieu nyaeta hidup sadayana tiasa nyebutkeun kecap-kecap atanapi kata-kata anu kaasup kana istilah kaulinan. Istilah kaulinan saterasna nataan sareng ngajelaskeun istilah kaulinan. Dina pedaran ngeunaan kaulinan barudak aya sawatara kecap anu digunakeun khusus dina eta kaulinan. Janten kecap-kecap eta teh khusus digunakeun dina kaulinan salah sawios. Contona dina kaulinan ngadu kaleci. Dina kaulinan ngadu kaleci teh aya kecap-kecap khusus mung ayana teh dina kaulinan kaleci we. Nyata contona aya hiji beb, aya dur, aya kokojo. Upami beb maksudna nyaeta ngantep kojo dina tempat lantaran kacandet ku pamain sejena. Kadua aya dur maksudna menta supaya kojo nu kacandet dipindahkeun. Anu katilu aya kokojo. Saterasna ayeuna urang lebet kana pancen. Pami teu acan ngartos mangga ku hidup taroskeun deui ka ibu ngalangkungan kana WA mohon. Ayeuna pancen nyaeta prak jelaskeun ku hidup maksud tina kecap-kecap anu mangrupa istilah kaulinan di handap teh naon hartina. Janten di handap ieu ibu gaduh 5 kecap anu kaasup kana istilah kaulinan ku hidup pancena jelaskeun naon hartina. Naon maksudna dina kecap eta teh. Kahiji aya cabrak dina kaulinan sondah. Hartina naon cabrak teh? Cabrak nyata atanapi cabrak maksudna naon. Anu kadua aya stik. Stik teh ayeuna dina kaulinan sakitu heula pancen anu ku ibu dipasihan dina dinten ayeuna mugi-mugi ku hidup tiasa dipikahartos, hidup tiasa ngartos, hidup tiasa paham ngeunaan pangajaran kanggo dinten ayeuna. Wilujeng ngagawean pancen mugia Allah maparin kalancaran ka hidup sadayana dina diajar. Amin ya rabbal alamin. Urang tutup ku bacaan hamdalah.